ya. Sing bener tapi ulahan temu nginyeman wae ojo. Ini didoakeun nginyeman ojo maneh. Awas kade sing hati-hati eureun sok judi online eureun sia eureun rusak eta hirup. Ngaruksak agama, ngaruksak kehidupan, ngaruksak rumah tangga, ngaruksak kehormatan, ngaruksak. Menyanyian sejarah hirup teh sejarah tukang judi, sejarah tukang nginyeman Bang Emo, atau nginyeman non gitu cenah, pinjol, gitu kan? Ada sing hati-hati, sing hati-hati, kade sing hati-hati, ya. Gerak tinu kitu, tong hayang, neangan rezeki tinu kitu. Ya, tong hayang ingat ya dahar tina hasil nu kitu make tina hasil nu kitu ngabiayaan pamajikan anak tina hasil nu kitu cilaka mun aya nu kadahar oge jadi seuneu jadi mamala saena mah dagang gitu kan kayaknya urang diajar usaha naon atau kayaknya jual jasa atau ngegel-ngegel piriwit atau sia di pengkolan. Ngegel-ngegel naon? Piriwit atau sia di mana? Di pengkolan kayaknya gitu kan. Itu naon lah usaha naon tapi halal. Ya, halal. Ya loba nu hancur rumah tangga, loba anu akhirna mah acak-acakan hirup teh acak adut teh hirupna teh gitu acak-acakan ya. Malah yang bunuh diri segala rupa. Geus. Kada sing hati-hati. Ayeuna teh merebak kaditu kadieu eta teh. Ya. Naon eta teh? Main judi online teh. Judi slot. Nah apa? Ya. Karena curiga karena apa wah, ini nama geus nya geus merajalela.